Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui urang sadaya dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 8. Pangajaran anu salajengna urang bakal medar ngeunaan novel. Sateu acana aya nu atos terang naon novel teh. Atanapi tiasa ngabedakeun antara novel sareng dongeng. Tah, ayeuna urang mikawanoh novel. Novel sok disebut oge roman. Asalna tina bahasa Latin nyaeta novus, artina anyar. Novel teh mangrupa carita rekaan atawa fiksi. Wangun basa lancaran, anu mere kesan, lir nya-nya kajadian sarta ukuranana panjang. Eta bedana novel jeung carpon teh. Dina novel mah aya kajadian anu sambung sinambung. Sabab biasana tokohna oge loba, alurna panjang, latarna laluasa, tur eusi caritana nyaritakeun kahirupan sapopoe. Novel dina karya sastra Sunda. Novel Sunda anu munggaran medal tahun 1814. Judulna Baruang Kanu Ngarora. Karya D.K. Ardiwinata. Memang asupna wangun novel kana sastra Sunda teh mangrupa pangaruh tina sastra barat ngaliwatan bahasa Walanda. Di handap aya sababaraha pangarang jeung judul karyana. Di antarana bae anu kahiji aya D.K. Ardiwinata, judul karyana Baruang Kanu Ngarora. Anu kadua aya Juhana, judul karyana Carios Agan Permas jeung Rusiah Nu Goreng Patut. Anu katilu aya Raden Memed Sastra Hadi Prawira, judul karyana Pangeran Kornel. Anu kaopat aya Muhammad Amri, judul karyana Lain Eta, Munjung, Burak Siluman, jeung lain-lain. Kalima aya Rahmatullah Ading Afandi atau disingkat RAF, judul karyana Nu Kau Lagu Kaleon, Pipisahan, jeung Sajabana. Sesana mangga dibaca dina buku paket hidup masing-masing. Unsur-unsur intrinsik dina novel Sunda. Anu kahiji aya bahasa. Nyaeta pakakas utama dina ngareka karya sastra minangka bahan dasar dina wangun carita. Anu kadua aya tema atawa jejer. Nyaeta gagasan anu ditepikeun ku pangarang dina karyana. Nu katilu aya palaku. Nyaeta tokoh anu ngalalakon atawa dilalakonkeun dina carita. Tokoh dina novel umumna mibanda watek atawa karakter sakumaha kahirupan manusa biasana. Aya nu barangasan, babarian, bager, jujur, tukang bohong, jeung saterusna. Anu kaopat aya latar atawa setting. Nyaeta waktu jeung tempat lumangsungna kajadian dina eta carita. Anu kalima aya galur atawa plot. Nyaeta jalana carita atawa runtuyan kajadian dina carita. Anu kalima aya amanat. Nyaeta hal-hal anu ditepikeun ku pangarang dina carita novel. Salajengna pek ku hidep kerjakeun pancen soal nu aya dina buku paket Gapura Bahasa kelas 8. Halaman 42 pancen 3, halaman 45 pancen 5, halaman 51 pancen 7. Tulis dina buku, difotokeun, kirim ka GCR sesuai kelas masing-masing. Salajengna aya pancen pikeun minggon payun. Pek teangan ku hidep masing-masing 2 judul novel Sunda pikeun barudak. Tuliskeun oge judulna, pangarangna saha, penerbitna, tahun munggaran diterbitkeunana, kandel atawa jumlah kacana, jeung terakhir jieun laporanana. Mangrupa rangkuman carita jeung unsur intrinsikna.
Catetan, novel teu meunang sarua jeung babaturan, sabab lain tugas kelompok. Mung sakitu pedaran ngeunaan novel. Sangkan leuwih jentre, hideup tiasa macaan contoh-contoh novel sareng judul-judul novel anu aya dina buku paket di bumi masing-masing. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Saninten buah saninten dibantun kaparapatan. Hapunten abdi hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.